Ngalawan iblis lain kudu maca Quran mang, ngalawan iblis lain ku maca sholawat mang, ngalawan iblis lain ku ka masjid mang, ngalawan iblis lain ku ibadah mang. Lain iblis ahli ibadah, iblis ahli Quran, iblis ahli sholawat, iblis ahli 80 ilmu nu ku Allah diturunkeun ka manusia. Iblis menguasai. Tapi nah iblis teu jadi kakasih Allah, bongan iblis hiji teu bisaeun tawado nu aya ngadon sombong ku ka pangabogana tagening kapangih. Jadi ngalawan iblis mah lain ku maca Quran, kunaon atuh ku tawado hirup. Bapak jeung iblis teh pinter iblis. Asli ari Ibu. Nu kedul digoda ku kedulna, nu daek ge digoda ku riana, sarua daroraka mah. Saking ku pinter eta iblis. Anu kedul digoda ku kedulna, ieu nu daek digoda ku daekna. Tapi ka bubar ti teh aduh bebeja ka tetangga. Di marana ngabring pengawasan atuh teu cara maneh. Secara teu sadar geus kagoda ku daekna. Capek gawe teu ka